Urang nu ngariung di dia jujur karek wawuh kana ilmu, sehingga lamun jalma karek wawuh kana ilmu amal leutik asa aing panggedena, mun bisa asa pangbisana, mun alus asa pangalusna, mun pinter asa pangpinterna. Padahal hakikatna mah karek wawuh. Beda jeung jelema nu geus bisa nyicikeun. Lamun ilmu geus nyicikeun kana awakna, maka ilmu teh bakal pinter ilmuna tapi ngarasa bodoh dirina. Tah lamun urang boga ilmu tapi ngerasa bodoh dirina, berarti eta ilmu geus asup, sehingga ilmu teh tugasna teh ngomean awak weh lain ngomean batur. Lamun jelema bersih hate bakal bisa ngaragangan kealusan batur, tapi lamun jelema geus kotor hatena geus moal bisa sanggup nempuh kana kealusan batur. Tinggal balik kana diri masing-masing. Lamun batur nyen gedong ibu jugnya nyautan nyeri sirah, aya naon tah hate. Lamun batur maju urang juga ratu angen, tinggal tanya aya naon eta hate. Satiap jelema nu panasan bakal ngajak balad, ngaranna iri. Geus ngajak balad hayang ngobrolkeun si eta, ngarah-rag darajatna sifat saha nu kitu Pak. Lain sifat manusia, lain sifat Allah, teangan musuh Allah sebenarnya tak eta maksudnya. Well.